Bukti naon ngeluh wae. Mama cekap sakit ini. Ya itu aya ngeluh, aya tuh segala rupa gitu ya. Ka oleh segala nampi. Namawi pahala jalmi anu sabar innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pasti pahala jalmi anu sabar teh munggu Allah tanpa aya batasanana. Jalmi sabar di dunia jeung di akhirat. Ari sabar teh naon atuh? Sapali ulama nganafsir ta'rifan sabar teh. Yang gampang ya ta'rifan sabar. Habsun nafsi min alam min balwa eta teh. Anu masyhurna. Disebut sabar teh ngajaga diri tina nyerina balai. Ini sabar nyeri balak teh, nyeri musibah teh. Tapi indah sormatin ula nalika pertama kenging eta musibah langsung emot ka Gusti Allah tadi sabar. Lamun geus upahan itu saya sabar eta mah. Urang kenging musibah geus upahan, geus digawe, geus nanya teh emot ka Gusti Allah maka murang mari nembe diupahan kan sabarnya jadi kira eureun